orang ditolong. Oh, barang sadaya dari mengerti. Mudah-mudahan guru orang sadaya akan mengerti. Ketahankan mudah sadaya. Sadaya dengan saya Allah subhanahu wa ta'ala. Apunten bukan dada saya. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan sahaja abdi mencelah dunia seakhir. Jangan mungkin sahabi ya. Ada bunga abdi saya yang dihayalan ya Allah dan guru-guru abdi ya Allah. Ya Muhammad ya Musal kita gantung sadaya membantu atas Nabi pengurus nuarani kadang kebesaran apa osok minta osoknya tapi abis seorang pengurus orang yang juga ada apura kemudian kesadaran rai-rai santri sambil apa kesadayana salam bisa sarang di pesantren karena kita ngajak hari ibadah kirmo kadang-kadang di bejaan bisa kerunnya kadang-kadang di bejaan penting ada sholat di bejaan kemudian di pengurus kabunte kesadayana santri jadi saran bisa saran yang orang pesantren dina 1 tahun dia dina 2 tahun dia dina 3 tahun dia sepisan barang katuangan lalu dicanak terorang ini anu katuang dari dong mana mungkin jaga kurang saya istibrau di desa asal lebaran mudah-mudahan orang saya kita pengen kalau semana orang aja jamin anu tauhid di dalam jamin anu taubat amin ya Allah ya Allah ya Rabbi benar abdi sadaya ya Allah benar dosa-dosa guru-guru abdi ya Allah ya angkat derajat orang tua abdi guru-guru abdi di sana ya Allah hajat cita-cita mudah-mudahan kalau kamu itu sepuh abdi penuh kebiayaan abdi di pesantren kadang abdi sok dolim di sepuh abdi
Kebutuhan bisa abdi ya Allah, kebutuhan bisa abdi sadaya ya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Menjelang maghrib dengan laku saparapat jam takut dengan laku saparapat jam ini kurang peraskan acara sambil silaturahmi santri putri serta ustadzah para santri-santrinya sadayana kegiatan anu kurang dilaksanakan pada sanes rutin ada pertemuan, ada perpisahan disebabkan kaparupon pertemuan anu kedah dikenal, pertemuan anu kedah dialah, pertemuan anu kedah dimanfaati. Perpisahan bukan untuk ditangisi, perpisahan bukan untuk disesali, tapi perpisahan yang dimana sewaktu-waktu kita akan kembali. Para santri sadayana, upami urang ngukur karena waktu anu geus tangtu, ngancik dina wanci anu geus mustari, urang sasarangan akan sasarangan di atas nabi kulawarga, di atas nabi pribadi akan, di atas nabi kulawarga akan, di atas nabi kulawarga besar pesantren Al-Fatah melanjut Kang Haji Teh Sri sakulawargi pun adi Kang Haji Abdul Dai Mas sakulawargi kasadayana nyanakeun wilujeng boboran siang minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan urang sadayana ibadah urang sadayana bersauna buat ibadah sunatna mudah-mudahan aya dengan panantian Allah Subhanahu wa taala. Urang dinten ieu ngalaksanakeun silaturahmi istighosah di neraka tafarruqon. Kamu salajengna akan titip sahur sareng titip pesan kamu Ibu Rahmahida dugikeun salam baktos di akar sakulawargi, dugikeun salam baktos di kulawarga besar pesantren Al-Fatah kasadayana Ibu Rama di masing-masing budina nangakeun wilujeng boboran siang hapunten kita sabaraha kalepatan. Mudah-mudahan urang sadayana diri urang pribadi urang, kulawarga urang, keluarga besar urang di masing-masing budina dina kanan aya dina panang payungan Allah Subhanahu wa taala. Disalamatkeun dohirna, disalamatkeun batina, dibagjakeun dunyana, disalamatkeun akhiratna. Amin ya rabbal alamin. Para santri sadayana, insyaallah kegiatan-kegiatan anu bakal dipajeng kurang di naragang ilmu pajengkeun ulah dugi ka urang peungas di tengah jalan, ulah dugi ka urang potong tanggungan cek paribasana di tengah jalan. Usahakeun cek istiqomah di nadangan ilmu, entong cukup ku sabulan, entong cukup ku satahun. Ngelmu teh hese, ilmu teh mahal, anu kurang kudu diperjuangkeun make tenaga, diperjuangkeun make perjuangan anu teu hampang tapi berat perjuangan, make harta, make waktu. Dalam saya kurang ngukur karena waktu, ngaji karena diri,
kesaeutik misalna ya contoh geuningan temang tahun-tahun atau puluh-puluh tahun tapi jadi misalnya tapi pada eta mah rahasia Allah tetep urang mah kudu aya syariat tetep urang mah kudu aya perjuangan jadi cing heubeul cing betah ngaji teh ya bah karek sabulan karek setengah tahun karek satahun geus potong geus putus gitu ngaji mayana akan harapkeun kayak sadaya teruskeun ieu perjuangan teruskeun perjuangan para santri santriya sadayana tangtos akang sakulawargi oke keluarga besar Pesantren Al-Fatah dina ngatik ngadidik hidup kadang-kadang satuhu kadang-kadang satuju kadang-kadang sependapat tapi kadang-kadang tindakan akang secara pribadi tindakan akang sakulawarga tindakan akang secara garis besar di pesantren sadayana kadang-kadang teu sapagodos kadang-kadang henteu kaharti urang gitu nya teu kaharti tindakan guru teh misalna teh ngajakeun paheut berdiri mana urang sadayana tak kemargi sakitu ngalangkungan boboran siap ieu ngalangkungan sasi anu mulia ieu ngalangkungan Idul Fitri anu bakal urang dilaksanakeun mudah-mudahan hidup sadayana kana naon sagala kakirangan akang sakulawargi kakirangan akang keluarga besar Pesantren Al-Fatah mudah-mudahan hidup sadayana jembar hampura kumaha hapunten sadayana alhamdulillah wa syukurillah salajengna doa mangpangariung doa arbauna ka doa il wali doa ngariung jami anu 40 maka derajatna seperti doa